Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rimandayani ti kelas 11 MIPA 3 bade ngadugikeun hiji biantara anu jejerna ngajaga kebersihan lingkungan sakola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah sareng Ibu Bapak Guru anu kusim abdi dipika hormat sareng rerencangan nu kusim kuring dipika deudeuh. Lakung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna urang sadayana tiasa kempe di tempat ieu dina kaadaan sehat walafiat. Dina waktos ieu, abdi bade nerangkeun pikeun pentingna ngajaga kebersihan lingkungan kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga kebersihan pikeun diri urang sorangan. Dina salah sahiji hadis diterangkeun, inna dopatu minal iman, nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta urang tantu tos ngartos kana naon masadna sareng tujuanana. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadayana iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotoran, boh hadas leutik atawa hadas gede. Bersih eta sadayana teh nu didasarkeun tina bersih jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Sapertos ulah mijeun sampah papaduan, nyurat-nyurat tembok atawa bangku sakola jeung sajabana. Supaya dina urang diajar kacipta proses diajar jeung ngajar jadi ngeunah. Pastina lamun bersih tangtuna urang jadi betah mun aya di lingkungan sakola atawa di jero kelas. Ku kituna urang kudu ngajaga kabersihan sakola sapertos mijeun sampah kudu ka tempatna. Kabersihan oge aya mangrupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat. Kanggo kasaean urang sadayana sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Ku cara sasarengan urang hayu ngajaga kabersihan dina lingkungan sakola. Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu. Pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang entep saeureusna atawa kecap anu kirang marenah larapna mugi kersa ngahapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.